anjing ditinggalkeun karunya hari dibugubug aing nu jangar kebayang ku siapan ieu teh ngalamar widadari dar si rek ngalamar kebayang da budeg aduh woi ayo woi ayo woi aduh Allahu Akbar naon aduh kakara naon hayu teu ngarti aing mah ongkoh kudunungan dikumpulkeun terek rapat ongkoh kudunungan dikumpulkeun terek badami tapi geus ngumpul di dieu teu ngomong teu naon barali deui nah ieu barali terek meuli seblak aduh ya Allah ya Tuhan kami lindungi hambamu ini ya Allah dari godaan si goblok ya Allah karena hamba telah susah payah untuk menerangkan sesuatu tapi beliau tidak mengerti yang aku ucapkan ya Allah berikanlah ya Allah 1 2 1 2 3 eta terangkanlah eta terangkanlah hati yang sudah ya Allah ya Tuhan kami lindungi hambamu ini dari godaan panayagan yang garelo ya Allah urang teh ayeuna terik init kayak sawarga Maniloka nyaeta raja urang teh Prabu Naga Percona katari ka pati-pati ka bentang asmaragama ku wanoja atawa widadari ngaranna Dewi Supraba dina waktu ayeuna coba lihat kadang gicupan jadi aduh ya Allah ya Tuhan kami mudah-mudahan ya Allah saya diberikan obeng ya Allah ancepkeun ku aing kana ceuli sia bros ka itu anjing tah karaja anjing aduh soder goblok sia ceuli sia tah mudah-mudahan teuing sia balucania loba mantega balucenani bau tarasi lagu naon teh anjing Bollywood atuh indie he siapa teh nyaho balucania loba mantega balucenani bau tarasi lain mana di dulu-dulu ku aing ngobrol jeung sia jiga nu akur akur naon anjing sidik rieut ditinggali-tingali jiga harmonis meni ketawa-ketawa teh ketawa anjing lieur nah teh nyambung-nyambung ngobrol jeung si itu nyaho beleguk sia matu uyuhannya kuat nah budak goblok sia mah segitu juga udah huyuhan tong boro-boro sia dengan inungna ngagantung maneh nah lieur kabayang ku sia dititah meuli minyak der meuli oli bala-bala digoreng ku oli teh asak-asak dititah meuli beas der meuli keusik eta keusik disangut teh asak-asak anu leuwih parah mah bapana ditah meuli udud der meuli pulpen eta bapana beleguk eta pulpen diseungeut nya ya rokok rasa mangsi dititah meuli permen der meuli baud eta baud digelom teu beak-beak kabayang ku sia gitu dititah kalapa kabayang ku sia naon ngadon yang paraji majar teh edureuneuh kabayang teh sia tah iwati aing ngungkul bisa ngobrol jeung sieu mah nah sabab aing boga kuncina kumaha
dengekeun ku sia lamun hayang nyambung dengekeun kumaha tempo aing perong matana cing deukeut perong nah mesion tempokeun sima perong tah kitu tah huntu kekerot kumaha sia mah huntuna semplak ganyel heula tah prong gitu lah mesionon mesimaan jadi sieun secara fisiologis teh bakal sieun ya prong bisa tah cing deukeut prong mun bisa mata sia teh hideungna nu belah dia ka itu si anjing si tuh pajengjang nih prong sia teh cing deukeut prongna teh cing deukeut anjing sisirian sih teh cing deukeut mesioneun cing deukeut tah tempo aing tempo tempo anjing cicing tempo tempokeun tuh tah